teu kabeh ahli maksiat bakal ka neraka, teu kabeh ahli ibadah bakal ka surga. Lamun ahli ibadah ka surga geura toong iblis ahli ibadah Pak. Ka masjid lekat tahajud mineng Quran katalar hadis ge kaaji 70% ilmu aya di iblis kabeh, tapi naha ku Allah dibenci lantaran hiji beak pahala ibadahna lantaran kasombongan anak ngaku dirina yen kuring nupang hebatna ana khairu minhum, kami leuwih alus batan aranjeun. Allah benci kanu kitu. Nu paling paur urang ngaji teu pati, ka masjid jarang, tahajud hees wae, sodakoh pedit wae, ai sombong ti bareto, boa-boa iblis teh guguru ti urang.